Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Anisa Rahmadina ti SMA Negeri Hiji Cileunyi. Di dieu abdi bade ngawawancara ibu ngeunaan COVID-19. Mangga tepangkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Ibu Nining Setiawati, Halsan ngaulang di SMK Kencana Bandung. Kumaha pendapat ibu selaku guru dina kaayaan COVID-19? Kumargi ayana kondisi nuju COVID, janten kanggo kegiatan belajar mengajar daring, janten daring di luar jaringan tiasa melalui Zoom atau napi di grup WA. Naon wae dampak COVID ka pademelan ibu? Dampakna nya seueur salah sawiosna anu biasana unggal dinten kedah angkat ka sakola kanggo ngaulang. Ayeuna kumaha kondisi nuju Covid ya kedah di bumi gitu janten KBM tiasa dilaksanakeun di bumi melalui Zoom atau napi aya program anu dianggo ku sakola nyaeta Moodle. Panginten pami di SMP mah namina edukologi, panginten sami sapertos kitu. Mohon. Kumaha sikap ibu ngeunaan pembelajaran daring? Kalau pembelajaran daring ya seueur yeuna lah dampak positif sareng negatifna. Nya positifna urang teh janten kedah menguasai teknologi. Gitu nya janten media pembelajaran, teras ngadamel media sareng metode pembelajaran anu teu ngabosenkeun ka murang kalih gitu. Janten menarik lah istilahna mah. Kumaha carana ngajagi kesehatan supados terhindar tina virus? Nah, aya rumusna. Jaga imun, iman, dan aman. Gitu. Oke, mohon. Naon harapan kapayuna sabada COVID leungit? Ya mudah-mudahan kondisi urang sadayana tiasa kembali normal sapertos sateu acan aya COVID sareng rezeki urang, kesehatan urang tiasa ningkat, KBM tiasa lancar deui, normal sapertos bihara-bihari deui kitu panginten. Mohon. Ibu wawancara teh atos patarosan tos ditaroskeun sadayana tos cekap jawabanna. Hapunten bila aya patarosan nu nyinggung atanapi aya patarosan nu kirang merenah. Hatur nuhun pisan ibu waktosna abdi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.